Ngepangkeun SIM abdi Aiki ti Tatar Sunda Wetan Kuningan. Hadir manco dina pedaran dongeng Mang Anggang. Prung ah. Assalamualaikum, abdi Halimah Nurdin Tirangkas Bitung. Ngiringan manco di dongeng Namang Anggang dan budaya Sunda. Assalamualaikum, abdi Halimah Nurdin Tirangkas Bitung. Ngiringan manco di dongeng Namang Anggang. Kukituna urang prung. Kirim video diri sendiri secara singkat dengan cara mengucapkan terlebih dahulu nama dan tempat tinggal. Lalu ucapkan kalimat hadir manco dongeng Mang Anggang. Prung ah. Eta rombongan jin teh ngaliwat pisan kapal bah karaton Nurul Kapuri. Geuning geus datang tah sok abus kana kantong. Ku kaula anjeun tek ditaekeun kana kapalna. Ceuk Raja Nurul Kapuri. Atuh saterusna mah Hasan Basri diasupkeun kana kantong. Terus dibawa ku Raja Nurul Kapuri milu jeung rombongan patroli teh. Barang nepi ka sisi laut, harita Raja Nurul Kapuri nu mawa Hasan Basri di jero kantong. Trekel milu naik kana kapal laut. Saterusna sanggeus aya dina kapal laut, Hasan Basri disumputkeun kana jero peti paranti pidato nyipati Ummu Salahi. Rengse nunda Hasan Basri di jero kapal, Raja Nurul Kapuri mah turun deui. Ari Hasan Basri nu aya di jero peti teu liren-liren zikir sareng ngaos sholawat ngadua ka Gusti Allah sangkan dipaparin kasalametan. Sababun kapanggih yakin saha deui nu rek ngabela iwal ti Gusti Allah. Gancangna ieu carita. Kapal laut teh nepi ka karaton Nurul Huda. Tidinya mah terus sakabeh bala tentara jin kumpul ngabaris rek ngadengikeun pidato nyipati Ummu Salahi. Peti paranti pidatona harita digotong ku dua tentara jin. Teu apaleun mun eta peti aya manusia di jerona. Sanggeus eta peti ditunda kalayan merenah terus nyipati Ummu Salahi calik dina eta peti beringong pidato. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Hei sakabeh bala tentara jin. Singkah hade ulah aya nu wani hianat ka raja urang. Ulah wani-wani ngampihan manusia tingkatkan perjagaan di masing-masing tempat. Yung ayeuna mah asal ti laut marulang deui ka laut, asal tina mega marulang deui kana mega, asal tina gunung marulang deui ka gunung. Kitu diantarana pidato nyipati Ummu Salahi. Terus sakabeh bala tentara jin bubar baralik deui ka tempat perjagaanna masing-masing. Mitra kaum dangu cunduk kana waktu ninggang kana mangsa. Hasan Basri keluar tina jero peti rek masrahkeun diri. Ngadu nasib kahareupeun Ummu Salahi. Barang eta peti rek dipindahkeun pucunghul Hasan Basri keluar kalawan nyebat asma Allah. Pucunghul keluar tina jero peti. Orokaya Ummu Salahi basa ningali aya manusia keluar ti jero peti, manehna kacidak kaget pacampur ambek. Nafsu ngagugudag amarah teu kawadahan. Sarepet gurilap harita Ummu Salahi mesat pedangna. Bari diamang-amang kana beung Hasan Basri. Heh manusia kurang ajar sia. Di teangan ku aing di dasar laut, di gunung-gunung di mega-mega. Teka panggih horeng sia nyuput hanapeun liang tai aing sia hayu gara tobat sia sabab sia rek dipaehan ayeuna keneh ku aing. Ieu Hasan Basri ngabangingik ceurik banget pikarunyangeun bari pok nyarita. Aduh ampun. Piraku rek tega mayan ka si abdi jalma anu keur nandangan sangsara. Halah, montong loba omong sia. Pokona mah sakur manusia nu wani asup ka nagara jin dipaehan ku aing. Teu sawios mangga bae dipaehan mamangga. Tapi abdi nyuhunkeun waktu 10 menit kanggo ngadongengkeun asal muasalna. Nyaritakeun sabab-sababna pangna abdi aya di dieu.
Cek Hasan Basri bari barabat nyaritakeun pangalamanana sarta pamaksudanana ka Amu Salahi. Ngan teu dicaritakeun ku manehna bahwa pamajikanana teh Ratu Minarasa. Amu Salahi ngabandungan dari apisan kana guaran carita Hasan Basri. Teila pok Hasan Basri mungkas caritana. Tak gitu Sun, jadi pekwe abdi paehan ku panjenengan ngan abdi hoyong ningali heula banget anak pamajikan sanajan dengan sakolepat oge. Amu Salahi ngaulang sakedeung siga nu keur mikir. Teila pok nyarita. Hagmun kitu mah. Ayeuna ku kaula sia dibere waktu 2 bulan pikeun neangan pamajikan sia di negara. Mun teu kapanggih laporan deui sia ka dieu. Geus kitu mah Hasan Basri kukurilingan ka unggal tempat. Ka unggal juru nagara neangan Minarasa. Ari tina perkara dahar naon wae nu kapanggih. Sakur awewe ditinggalian tapi waleh Minarasa teu kapanggih. Da puguh Minarasa mah aya di karaton ramana nyaeta Samsubiha. Gancangna carita 2 bulan ti harita Hasan Basri dipanggil deui ku Nyi Patih Amu Salahi terus ditanya. Kumaha? Aya pamajikan sia teh jelema? Aduh ampun Nyai Patih. Ku abdi tinggalian ka unggal tempat tapi pamajikan abdi teh aya. Atuh bohong mun kitu mah sia. Waehan aya di paehan sia ku aing. Teu sawios mangga abdi paehan. Tapi nyuhunkeun heula video yang pendak sareng Raja Samsubiha heula. Raja Samsubiha mah eueuh di dieu da. Aya ge wakilna nyaeta Ratu Nurul Huda. Kayak ku kaula rek dicelukan. Lajang ieu Nyi Patih Amu Salahi ngadeuketan ka Ratu Nurul Huda. Nu teh lian iwati lanceukna Minarasa teh. Telila torojol Ratu Nurul Huda ka hareupeun Hasan Basri. Bareng Hasan Basri ningali beungeut Nurul Huda ngadadak awakna leuleus. Sabab beungeut Nurul Huda ngadadak mirip pisan jeung Minarasa nu jadi pamajikanana. Ngan pedah Nurul Huda mah teu aya karang dina gadona. Pok Hasan Basri nyarita. Nyi Patih, upami Nyi Patih can uninga. Tah, pamajikan abdi teh raraina mirip pisan sapertos Nurul Huda. Ngan pamajikan abdi mah aya karang dina gadona, cek Hasan Basri. Mitra kaum dangu barang ngadenge Hasan Basri nyarita kitu, Nyi Patih Amu Salahi jeung Nurul Huda kaget kabina-bina. Sabab nu aya karang dina gadona mah taya deui iwal ti Minarasa. Ari anu jadi kaget sabab Minarasa mah can boga salaki da ngakuna oge Minarasa mah geus tapa di Gunung Mega sarta katitipan 2 budak tinu ngageugeuh eta gunung. Nyi Patih Amu Salahi ngararet ka Nurul Huda bari pok nyarita. Kitu geuning Gusti. Pamajikan Hasan Basri teh cenah nu raraina mirip salira. Ngan aya karang dina gadona. Coba kumaha ceuk pamendak Gusti. Daya deui iwal ti Minarasa rai kaula nu boga karang dina gado mah. Buah-buah Minarasa geus ngabohong mun kieu mah. Meureun Minarasa teh lain tapa tapi ngaron kawin jeung si Hasan Basri. Terus boga anak 2. Mun nya teh kitu keur kuring moal karunya sanajan sifatna adi sabab geus ngalanggar sarta wani ngabohong. Dipaehan ku kuring mah. Ratu Nurul Huda mimiti boga rasa curiga ka Minarasa. Terus Nyi Patih Amu Salahi nyarita deui. Bisa jadi kitu. Teras ayeuna kumaha ieu si Hasan? Hayangeun panggih jeung Minarasa. Ayeuna kieu we, Nyi Patih. Indit ayeuna keneh ka nagara Jajahirwa. Pasikeun surat ti kaula ka Kanjeng Rama Samsubiha. Sumuhun mangga ngiringan bae. Tembal Nyi Patih. Lajeng Nurul Huda ngadamel surat kanggo Ramana, terus eta surat dipasikeun ka Nyi Patih Amu Salahi. Harita keneh Nyi Patih Amu Salahi lumampah ka nagara Jajahirwa. Saja nyanggakeun surat ka Raja Samsubiha, sedengkeun Hasan Basri dipernahkeun di hiji kamar nu aya di benteng karaton.
Kocapkeun Nyi Patih Amu Salahi nu karak nepi ka nagara Jajahirwa. Harita teh wan Cipeuting langsung Nyi Patih Amu Salahi nepungan Raja Samsubiha serta masrahkeun surat ti Nurul Huda. Terus eta surat dibaca ku Raja Samsubiha. Anu eusina teh kieu. Kahatur pangarsa Rama, mugi Kanjeng Rama ngawidian minarasa sareng Nuril Basri oge Nurul Basaroh supados dicandak ka dieu ka benteng karaton ku Nyi Patih kumargi abdi sono hoyong tepang. Raja Samsubiha unggut-unggutan terus nyarita ka Nyi Patih. Oh, dina ieu surat teh minarasa kudu kabawa jeung anak kukutna anu dua. Jug bawa ayeuna kali itu. Ngan wayahna minarasa mah moal bisa ayeuna. Isuk bae ka dituna dianterkeun, ayeuna mah bawa wae Nuril Basri jeung Nurul Basarohna teh heula jug. Saur Raja Samsubiha. Teu dililakeun deui Nyi Patih mawa Nurul Basri jeung Nuril Basaroh nuju ka benteng karaton Nurul Huda nu aya di tengah laut teh. Teka catur di jalana basa nepi ka cida benduna Nurul Huda sabab minarasa teu kabawa. Aing ditamawa teh indungna. Kunaon Gusti ukur dibawa anakna Nyi Patih. Pangampunten Gusti Ratu. Minarasa mah saurna enjing ka dieuna. Ari cek abdi mah aya saena ayeuna Nurul Basri aya di dieu. Alusna kumaha alusna? Nuril Basri urang ngasongkeun ka Hasan Basri. Nah wauheun atawa henteu? Mun wauheun berarti bener Hasan Basri teh bapana sarta minarasa teh indungna. Heuh alus oge tah pamikiran Nyi Patih teh. Kula satuju. Lajang ieu Nuril Basri jeung Nuril Basaroh diasongkeun ka Hasan Basri. Kalawan disaksian ku Nurul Huda jeung Nyi Patih. Tetela bener geuningan. Nuril Basri bareng ningali bapana di dinya gabrug weh ngarangkul bari ceuri. Bapak, nah bapak aya di dia. Ibu aya di ditu pa di seberang. Enjing bakal ka dia ibu ge. Dadah teh anak bapak. Syukur hidup duaan oge ibu hidup salamat. Bapak sono pisan ka hidup jeung ka ibu hidup. Cukup lila oge silih rangkul antara anak jeung bapa. Hidup teh mah da puguh heubeul teu panggih. Nyi Patih jeung Nurul Huda beuki yakin yen Hasan Basri jeung minarasa teh sapasang salaki pamajikan sarta boga anak dua. Mitra kaum dangu sajeros sabeuting Nuril Basri jeung Nuril Basaroh telesot di bapana bangun anu hoream papisah deui. Kocapkeun dina poe isukna. Kira-kira wanci haneut moyan lamun di alam manusia mah. Rentang-rentang katingali aya rombongan anu kapalebah karaton Nurul Huda. Eta rombongan teh talian iwal ti minarasa dikawal ku bala tentara jin ti nagara Jajahirwa. Ari ramana teu milu. Minarasa teu apaleun lamun di karaton Nurul Huda teh aya Hasan Basri. Sangkaana mah minarasa teh pangna diondang datang kadinya bakat kusono hayang panggih jeung dulur. Sedengkeun Hasan Basri barang ningali minarasa datang, hatena mah geus kumejot hayang ngarangkul. Tapi Hasan Basri can bisa kukumaha sabab can aya parentah ti Nurul Huda. Nurul Basri jeung Nuril Basaroh dicekal pageuh ku Hasan Basri bangun nombong pajauh. Sedengkeun minarasa basa nepi ka hareupeun lanceukna Nurul Huda, bruk weh minarasa sujud tanda ngahormat kanu jadi lanceukna. Basa minarasa kertepak deku rambut minarasa teh dicenggut ku Nurul Huda. Nyarita cecep pisan kanu jadi adina. Kurang ajar sia. Teu sangka aing boga adi teh wani-wani ngabohong sia. Ngaku geus tapa padahal sia ngaran hees jeung manusia ngaran Hasan Basri. Teu sudi aing boga adi samodel sia. Diasah sia banget teh ku aing. Ngadenge kitu koceak minarasa ngajerit. Maratan langit ngajeritna oge. Ceg lanceukna kana beusi asahan. Nah atuana gesruk bae beungeut minarasa diasah nepi ka ruksak. Samemeh sia dihukum pancung. Salaki sia ku aing dipaehan ti heula. Cek Nurul Huda. Pariksa awakna.
Cek Nurul Huda deui ka salah saurang prajuritna. Tuluy awak Hasan Basri digaradaan. Kurehel kapanggih jimatna teh. Jimat patilasan Ki Bahron. Song eta jimat diasongkeun ka Nurul Huda. Sanggeus eta jimat diampian ku Nurul Huda serepet Nurul Huda ngalugas pedangna. Paeh si ayeuna mah. Cek Nurul Huda. Hiuk pedang dihiukeun ngan basarek nenggal pisan kana beuheung Hasan Basri. Gancang awak Hasan Basri dibedol ku Nyi Pati. Bari pok ngomong ka Hasan Basri. Lesotkeun anak si Hasan, hayu urang kabur jeung kaula. Cek Nyi Pati. Nempok kitu Nurul Huda ka cidambekna. Nanaonan sia Nyi Pati? Ngadon kabelaan manusia sia di podaran ku aing sia sakalian. Cek Nurul Huda. Hasan Basri bekating ku gugup gancang ngalesotkeun anak-anakna. Saterusna mah lumpat kabur jeung Nyi Pati. Wadiah balad. Buru udag Nyi Pati nu geus hianat podaran sakalian jeung si Hasan Basrina. Cek Nurul Huda. Atuh teu nungguan dititah 2 kali sakabeh bala tentara jin ngudag-ngudag Nyi Pati jeung Hasan Basri anu kabur ninggalkeun benteng karaton Nurul Huda anu aya di tengah lautan. Sedengkeun Minarasa terus disiksa ku lanceukna. Bari dina kaayaan sirah ti handap suku di luhur. Nuril Basri jeung Nuril Basaroh dihijikeun dirante sarta digantung bari disiksa teh beda ti indungna. Minarasa ukur bisa ceurik pok nyarita ka anakna. Dadah teuing anakking. Gara-gara aya bapa hidup ka dieu urang tiluan jadi nandangan siksaan. Sing kuat anakking. Tiluanana harita bener-bener keur meunang panyiksa nu kacida nyerina. Ti Ratu Nurul Huda sedengkeun Nyi Patih Amu Salahi jeung Hasan Basri harita masih keneh diudag dibeberik ku bala tentara jin. Duanana lumpat ka tengah laut terus hanjat ka leuweung anu aya di Jabal Api. Sanggeusna ngarasa aman di tengah leuweung harita duanana dariuk ngareureukkeun kacape. Geus rada leler kacapena pok Amu Salahi nyarita. Hasan Basri, amu teh karunya pisan ka hidup. Amu teh tega mun hidup kudu menang panyiksa ti urang jajah hirwah. Tapi hampura amu ukur bisa nepi ka dieu marangan hidup. Wayahna ayeuna mah urang kudu papisah. Sabab mun hidup kahiji jeung amu, ka hidup bakal kapanggih ku dulur amu saterusna dilaporkeun ka Ratu Nurul Huda. Geus kitu mah Amu Salahi amitan ka Hasan Basri, terus indit ninggalkeun Hasan Basri nu keur sangsara di leuweung Jabal Api. Mitra kaum dangu Hasan Basri keur mah sangsara katambah kasasar pisan di eta leuweung. Kasarung teh nyaho ka mana jalan balik. Manehna geus teu daya teu upaya ukur bisa pasrah kana kaayaan. Dina kaayaan bingung kadenge harita teh ku manehna ti kajauhan aya sora anu keur tarung. Kajurung ku rasa panasaran sanajan bari jeung leuleus oge harita Hasan Basri terus nyamperkeun ka arah datangna sora anu keur galungan. Basa geus deukeut jelas pisan harita teh. Di tebeh wetan aya 2 jin keur gelut silih tonjok silih suntrungkeun silih tajong. Hasan Basri terus nyamperkeun ka nu keur parasea bari nyarita sorangan. Tah kabeneran aya nu keur parasea. Rek disampeurkeun ku aing mah. Sakalian aing marek mayahan maneh bae. Geus teu kuat aing hirup di kieu mah. Terus Hasan Basri nyamperkeun ka nu keur jogol patutunggalan. Barang aya Hasan Basri kadinya, jin anu pasea teh eureun paseana pok nyarita nu saurang. Manusia, halik tong ka dieu bisi kaluluh sia. Teu sawios da kuring mah ngahaja hayang kaluluh. Keula kunaon aranjeun pake parasea. Sabenerna kuring duaan teh adi lanceuk. Pasea lantaran marabutkeun 2 pusaka warisan tinu jadi eyang. Kaula duaan pasea teh geus 4 bulan. Gunung oge geus hancur 7 ka 8 jeung ayeuna. Masya Allah, maneh bebeakan kitu pasea teh. Pusaka naon atuh nu diparabutkeun teh? Pusaka naon?
eta dua pusaka warisan eyang teh nyaeta kopeah ajaib warna bodas jeung pedang pancuran tambaga. Naon kahebatan eta kopeah jeung pedang pancuran tambaga teh? Duka teuing kaula ge teu apal. Ngan eyang kaula teh guruna sakabeh jin. Oh kitu. Ayeuna mah kieu we atuh. Mun aranjeun duaan satuju daripada pas saya eueuh tungtungna kumaha lamun paheula-heula ngudag batu. Kuring rek ngalungkeun batu sing jauh ye. Terus teangan ku aranjeun duaan. Sing sasa nu pangheulana manggihan eta batu, berarti eta nu hak ngapimilik eta kopeah ajaib jeung pedang pancuran tamaga. Mitra kaum dangu eta dua jin anu parebut pusaka teh satuju kana usulan Hasan Basri. Kalayan eta dua pusaka anu disebut kopeah ajaib jeung pedang pancuran tamaga teh disepang heula ku Hasan Basri. Geus kitu mah siut belawar Hasan Basri ngalungkeun batu satarikna. Sok udag cek Hasan Basri. Sabrut beratak eta dua jin adi lanceuk teh paburu-buru ngudag batu nu dialungkeun. Mitra kaum dangu dua jin adi lanceuk harita paburu-buru menangkeun batu nu dibaledogeun ku Hasan Basri. Tetela geuning batu teh kapanggih ku lanceukna, pok lanceukna nyarita ka adina. Ye, ku akang geuning batu teh kapanggihna yo. Berarti eta pusaka teh milik akang, wayahna ai kudu ridho. Nya atuh akang. Ai ridho atuh. Bangna kitu ge, berarti eta lain hak ai. Cek adina nu terus nyalampurkeun deui ka Hasan Basri. Ari Hasan Basri meureun ngarasa penasaran. Sajroning merhatikeun anu lomba neangan batu teh, manehna ngomong sorangan bari ngilikan kopeah warna bodas. Mani alus kieu kopeah teh. Samemeh dicokot ku nu bogana ku aing rek dicobaan heula dipake. Terus bae eta kopeah teh dipake di ajaran ku Hasan Basri. Mitra kaum dangu sing horeng kaajaiban eta kopeah teh. Sing sawae nu make kana eta kopeah maka jirimna moal katingali ku jin anu kumaha wae oge. Barang anu duaan nyampeurkeun ka palebah dinya, duanana reuwas sabab Hasan Basri geus eueuh da puguh teu katingalieun. Terus duanana kukurilingan neangan Hasan Basri. Ari Hasan Basri sarua kagetna deui. Manehna karak nyaho gara-gara make kopeah jirimna jadi teu katingali. Pok lanceukna nyarita. Waduh cilaka yai. Manusia geus nipu ka urang ya. Maena kabur bari mawa dua pusaka. Nya bener Kak, kumaha atuh ayeuna? Oh aka inget ayeuna mah ada urang teh katitipan ku ayang teh ukur katitipan wungkul. Sedangkan anu hak mampi milik mah nyaeta hiji manusia anu keur sangsara kasasar di nagara jin. Pan kitu amanatna. Boh eta nu tadi manusana teh. Nya meureunna Kak. Eta manusana. Hayu bae urang balik atuh. Geus kitu mah eta dua jin adi lanceuk teh baralik ninggalkeun eta patempatan. Sedangkeun Hasan Basri harita jadi ngabogaan dua pusaka. Terus mehna oge indit. Mitra kaum dangu sanggeus make kopeah ajaib awakna jadi teu katingali ku bangsa jin sarta ngadak-ngadak awakna jadi hararampang. Terus bae ieu Hasan Basri ngabelesat tujuan utama rek neangan nyipatih anu salah sahiji awewe jin anu bela ka manehna. Bari dina kaayaan jirimna teu katingali ku sakabeh jin, Hasan Basri kukurilingan neangan anu salahi basa nepi ka hiji tempat anu rame. Mun di alam manusia mah meureun pasar, di antara sakitu lobana jin anu keur saruka bunga, katingali ku Hasan Basri aya amu salahi keur ceurik balilihan sorangan. Anehna eta gerentes hate amu salahi teh kadenge ku Hasan Basri. Dadah teuing Hasan. Anjeun manusia anu kuat kasebelasan iman Islam. Amu ukur bisa ngadoa, mudah-mudahan hidup sing menang pitulung ti Gusti Allah. Tetela bener nya amu salahi ka diri aing teh.
Batur masa luka bunga main nama cirik-cirikan aing, cek Hasan Basri na jero hatena. Tuluy amu salahi teh ditoel pundukna. Nepi ka ngagurubug kaget. Sabab aya nu noel tapi jirimna eueuh teu katingali. Amu salahi ditoel deui gorowok weh amu salahi teh ngagorowok bari lumpat. Aya riwa, aya riwa. Kabeh jin waya di dinya rabeng ngalumpatan. Sieun majarkeun nya aya jin ngaririwaan. Jin ngaririwaan cenah mitra. Hasan Basri oge lumpat harita ngudag amu salahi. Barang nepi ka tempat anu sunyi, Hasan Basri terus ngabuka kopeahna di hareupeun amu salahi. Nempo Hasan amu salahi kacida kagetna sabab ujug-ujug aya ngajelegedeg hareupeunana bari nyakal kopeah jeung pedang. Hai. Iya teh. Sia Hasan, bener sia teh Hasan Basri lain riwa. Ari amu moalnya atuh aya ririwang-ririwang di alam goib. Amu ulah kaget mun jiring abdi tadi teu katingali. Nah boga ilmu naon atuh sia teh Hasan. Bisa ngalengit kitu. Abdi gaduh kopeah ajaib ieu jeung pedang pancuran tamaga. Sugan amu uning kana riwayat ieu dua pusaka. Amu salahi colok bengong mata simeuteun basa ningali kana dua pusaka nu aya dina leungeun Hasan Basri. Aduh, bagja kumanjangan san, teu sangka eta dua pusaka kapimilik ku maneh. Sabab sing sawe manusia atau jin anu mibanda kana eta pedang pancuran tamaga jeung peci ajaib, maka sakabeh jin anu kumaha wae oge bakal taluk. Rek minta naon wae tina pedang pancuran tamaga bakal kacumponan. Wah, nu bener amu. Bener san, bener. Ayeuna mah samemeh urang nyerang ka karaton Gajah Hirwah jeung ka pasukan Nurul Huda. Leuwih hade urang bebaskeun heula Minarasa jeung anak maneh. Bawa ka dieu urah salempang. Ngabogaan pedang pancuran tamaga mah teu kudu sieun sabab kabeh kakuatan jin aya dina eta pedang. Kalayan izin Allah. Cacap Umi salahi nyarios lajeng Hasan Basri ngacungkeun pedang pancuran tamaga. Menta tutumpakan kana eta pedang. Tekung silila baranya aya cahaya bodas bijil tina tungtung pedang. Terus eta cahaya bodas teh jadi karpet mangrupakeun sajadah. Eta karpet atawa sajadah teh ngampar hareupeun Hasan Basri jeung amu salahi. Kawas Aladin terus Hasan Basri jeung amu salahi dariuk dina eta sajadah. Tekung silila kalayang sajadah teh ngalayang ngajugjug ka karaton Nurul Huda rek ngabebaskeun Minarasa. Mitra kaum dangu secara rencepan ku kasiatna kopeah ajaib jeung pedang pancuran tamaga. Hasan Basri jeung amu salahi bisa asup ka jero karaton Nurul Huda tanpa aya nu nganyahoankeun. Bus asup ka ruangan tempat digantungna Minarasa jeung dua anakna. Barang nepi ka eta rohangan ampir-ampiran harita Hasan Basri ngajerit sabab teu tega ningali beungeut jeung awak anak pamajikanana anu geus ruksak balas disiksa. Unggal poe disiksana oge. Singkat ieu riwayat saterusna mah Minarasa dibebaskeun ku Hasan Basri, dibawa tumpak sajadah kitu deui Nuril Basri jeung Nuril Basaro, dibawa ku amu salahi. Kakalayangan tumpak sajadah ka leuweung Jabal Api. Teka kocapkeun di jalana sanggeus nepi ka leuweung Jabal Api, Minarasa jeung anakna diubaran ku cai pangeuman pedang pancuran tamaga. Dedak sakala tiluanana calageur deui ke bentol-bentol acan. Segeruk Minarasa harita cerik bari nyuuh dina lahunan Hasan Basri sabab rumasa dirina boga dosa kanu jadi salaki indi tanpa pamit ninggalkeun kota Baghdad. Hasan Basri ngusapan sirah Minarasa bari nyarita, geus keun bae nu geus kaliwat mah akang oge ngarti pasti nyai kabur teh lantaran ngarasa teu betah. Nu pentingna ayeuna mah urang geus pada salamet sanes kitu amu, cek Hasan Basri bade ngareret ka amu salahi. Amu direret unggek terus nyarita. Benar kitu pisan.
Ngan ayeuna urang ulah cicing sabab sabenerna amu mah teu satuju ku peraturan di nagara jin anu ngalarang aya manusia asup. Leung mun anu dilarang asup teh jalma kafir. Kumaha mun jalma anu kuat keimanan kaislaman model Hasan Basri terus dipaehankan kumaha hukumna dosa? Terus kumaha tuh amu tindakan urang ayeuna? Cek Hasan. Ayeuna mah urang gempur Nurul Huda jeung nagara na urang taklukeun. Sabab iwal ku cara perang urang bisa nembongkeun wibawa urang supaya nagara jin bebas tina aturan anu lain dina tempatna. Urang opatan ulah sieun sabab amu yakin kekuatan pedang pancuran tamaga jeung kopeah ajaib leuwih kuat tibatan kekuatan anu aya di bangsa jin. Geus kitu mah tiluanana badami ngatur siasat pikeun nyerang ka Nurul Huda jeung Samsubiha. Nuril Basri jeung Nuril Basarho ge harita didangdanan make baju perang. Saterusna dibere kekuatan tina pedang pancuran tamaga teh. Ari minarasa dibere kopeah ajaib supaya di mana kadeseh bisa ngaleungit terus lawan teh bisa nenjo ka manehna. Geus sapuk badami terus harita 5 anana tarumpak sajadah gelebar hibar nuju ka tempat Nurul Huda. Mitra kaum dangu caturkeun di benteng karaton tengah lautan. Nurul Huda jeung sakabeh bala tentara ngerasa bingung sabab minarasa jeung 2 anakna eueuh di tempatna. Tina hal eta Nurul Huda terus ngutus salah saurang prajuritna pikeun ngayakeun laporan ka Raja Samsubiha nu aya di Jahirwah. Barang ngadenge eta laporan, Raja Samsubiha kacida ambekna. Kalayan harita keneh Raja Samsubiha diring ku sakumna bala tentara jin idit ka Jazirah Kawali nu talian iwal ti benteng karaton Nurul Huda teh. Sanepina kadinya darbae ngayakeun rapat. Sakabeh bala tentara jin kumpul di benteng karaton ngayakeun rapat dipimpin langsung ku Raja Samsubiha jeung Ratu Nurul Huda. Bareng keur dina tengah-tengah rapat sakabeh jadi curinghak sabab kadenge teh jomantara aya nu susumbar. Horeng eta teh sora amu Salahi nu nangtang perang. Sorana ngaguru handaruan teh beda ti guludug. Hei Nurul Huda oleh Samsubiha, ia kuring Abu Salahi jeung Hasan Basri datang dari pikeun nangtang perang. Anjeun ulah neangan minarasa jeung anakna sabab ayeuna geus aya dina leungeun kaula. Hayo sia urang Jahirwah sakabeh, urang perang jeung kaula jeung aing rek abejaan. Misi aranjeun kurang tenaga tugaran deui kuburan karuhun aranjeun. Kuring 5 teu sieun ngalawan anjeun sakabeh jeung karuhun-karuhun aranjeun. Kitu susumbar Amu Salahi waktu harita. Tumerapna ka Raja Samsubiha jeung Nurul Huda teu beda ti kabentar guludug. Amu Salahi, dasar biadab sia pengkhianat. Sok turun ka dieu mun aya sia kawani mah. Teu geus lila Amu Salahi jeung Hasan Basri oge minarasa kadut Nuril Basri jeung Nuril Basaro nyerorot turun ka hareupeun Raja Samsubiha. Mitra kaum dangu atuh der bae ieu bangsa jin teh perang campuh di benteng karaton tengah lautan. Mitra kaum dangu perang gabungan antara pihak Raja Jin Samsubiha jeung pihak Hasan Basri teu bisa dipondah deui. Nilik tina jumlah nama perang teh teu saimbang sabab pihak Hasan Basri mah ukur Amu Salahi minarasa Nuril Basri jeung Nuril Basaro, sedengkeun ti pihak Samsubiha dibantu ku bala tentara Nurul Huda anu jumlahna 1000. Katambah Raja Samsubiha nu gagah sakti mandraguna bisa nyiptakeun rupa-rupa makhluk sakumaha kahayangna. Tapi Hasan Basri teu ngarasa jejerih yang hareupan lawan nu sakitu lobana. Ku kasaktian anu aya dina pedang pancuran tamaga, malehna bisa ngimbangan kasaktianna Samsubiha. Samsubiha ngaluarkeun oray, Hasan Basri oge menta oray kana pedang pancuran tamaga. Samsubiha ngaluarkeun maung, Hasan Basri menta maung. Oray jeung oray garlut, maung jeung maung, pasea monyet jeung monyet, kucing jeung ucing, cucunguk jeung cucunguk.
Reungit jeung reungit, oa jeung oa harita parasea. Ngan henteu we meureun. Apem jeung apem, tahu jeung tahu gitu. Saur asem jeung saur asem gitu. Cagot. Mitra kaum dangu sedangkan Amu Salahi Nuril Basri jeung Nuril Basaro keur pakupis yang hadapan bala tentara jin. Anak buah Samsubiha jeung Nurul Huda ari minarasa harita adu hadapan jeung lanceukna nyaeta Nurul Huda teh. Basa geus sababaraha gebrakan kalayang Nurul Huda ngalayang ka luhur mega terus diudag dibeberi ku minarasa. Basa minarasa make kopeh ajaib. Nurul Huda bingung sabab teu bisa nenjo musuhna sedangkan dihandap perang campuh mani rame kadengena. Mitra kaum dangu kurongkah-rongkah na ieu perang antara pihak Minantu jeung Mitoha nepi ka 6 bulan teureun-eureun. Tujuan Hasan Basri perang lain rek ngabinasa tapi rek ngaluarkeun Raja Samsubiha di nagara eta nu saolah-olah geus nyieun peraturan lain dina tempatna. Nu akhirna ku kekuatan iman Islamna Raja Samsubiha jeung Ratu Nurul Huda kadeseh eleh dina perangna. Bala tentara geus perlaya kabeh nu nyesa ka sababaraha hiji deui. Dimi Raja Samsubiha jeung Nurul Huda terus deku hadeupeun Hasan Basri bari minta ampun. Oh hampura kasep, Mama ngaku eleh serta Mama rumasa salah. Anjeun memang manusia anu kuat kasebelasan iman Islamna. Mama teu kuat ngalawan manusia anu kuat iman Islamna model anjeun. Ayeuna Mama masrahkeun mina rasa anak Mama jeung masrahkeun ka kawasan Mama di nagara jin. Kitu pokna Raja Samsubiha harita. Nah akhirna mah kulantaran mina rasa jeung nu jadi anak geus bisa dibawa, Hasan Basri jeung anak pamajikanana marulang ka alam manusia. Demi kerajaan Jajahirwah dipasrahkeun sementara ka Nyi Patih Amu Salahi pikeun engke diteang deui ku Minarasa. Mitra kaum dangu basa balik deui Hasan Basri jeung anak pamajikanana ngaliwatan heula nagara Nurul Kapuri, terus ka nagara Abdul Wukuf, terus ka nagara Abdul Muis, terus ka Pulau Sehan. Nepungan dulur anu 7 teh, putri jin anu 7 ka cidabungahna, sabab Hasan Basri jeung Minarasa katutua anakna salamet. Harita keneh ngayakeun syukuran ngan si bungsu inget ka Sultan Gani, pok harita si bungsu nyarita. Kang Hasan oge cece, abdi mah tajan sudi rasaning ati mun can bisa males ka nyeri ka Sultan Gani. Sabab gara-gara Sultan Gani cece Minarasa bisa kabur ka nagara jin. Nepi ka Kang Hasan kudu nandangan kesangsaraan. Nu akhirna mah mitra Sultan Gani diacak-acak nagarana ku putri jin anu 7. Sultan Gani taluk masrahkeun diri sarta masrahkeun nagara Baghdad ka Hasan Basri. Nya ti harita nagara Baghdad teh dipimpin ku Hasan Basri. Nu kakoncara beungar gagah sakti jeung pinter ku ilmu panemu. Sedangkan Minarasa jadi ratu jin di alam jin, ngagantikeun ramana nyaeta Samsubiha, dipatihan ku Amu Salahi. Tisaprak Hasan Basri jadi raja di negara Baghdad, kayan ayam tentrem dipikaserab ku setiap negara.
Mitra kaum dangu sakitu anu tiasa dipedar dina carios Kopeh Ajaib karangan Kiai Balap anu di thumbnail deui ku Manggang dina judul Munjung ka Gunung Mega. Sanaos seueur carios anu teu kahontal ku akal, tapi mudah-mudahan lah sing tiasa nyandak hikmahna tina ieu carios. Mudah-mudahan urang angger nancebkeun keimanan sareng kaislaman dina mayunan zaman. Wilujeng ibadah puasanya mitra mudah-mudahan lancar sadaya dugi ka lebaran. Mitra sabab mun kurang iman jeung ilmu hirup urang teh matak 7 ralit kana jurang kanistaan. Kitu cekolot mah. Hapunten anu kasuhun. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios.